Aku sedih banget. Aku sedih banget. Duh ya tengis penting geuing paragu cuma beuteung lapar. Ini mau ngaraliwat ya? Ayo tuh. Di aing loba biasna mah. Coba di aing geuna. Naon atuh teh nu encana? Naon rencana? Cengek. Cengek paling ceraya. Saha nu irek bae na? Ya. Molor sia. Ngaliwat lah. Ngaliwat. Ayo wae aing mah ngantau kana naon aing. Meuli cengek. Bae cengek we ya. Tah. Tunggu tah. Cengek Meuli cengek kumpul. sabarahan? Sabar we itu. 60.000 nya. Dengan aya naon wae ya. Saya kumpul ya teh. Pokona wadah hareun. Dengan si duye kamana lila teuing yang sajam anjing meuli cengek lila teuing. Global kehet di lapisan sia teh meuli cengek teh. Mana kehet cengek? Nah, sia mah kalah meuli gorengan kehet. Goblok. Pan ku aing tadi teh meuli cengek tadi teh. Cengek koplok kita meuli cengek ku aing teh kalah meuli gorengan sia mana cengek teh kehet. Kan meuli aing mah cengek geun tah. Kan sia buduna cengek. Mainnya kita meuli cengek 10.000 anjing ku 10 siki 1000-an hiji kehet. Ayeuna mah naek di ituna. Aing ge tahu lah kita si duye cek aing ge. Karawara si Duye. Mana pulangna Duye? Beak pakai meuli bensin. Memang babi yang kau nih. Ngomong ngeunah kieu euy isuk minum kopi jeung roti alah nikmat mana lagi yang kau dustakan gini. Si gondrong kenaon? Anjay ha. Keur ngopi jeung roti. Jadi hayang euy. Biasa mah mungkin saya mah mamer sebab pelit saya mah. Hiji jalan ku aing kudu gawean ya. Gawean lah ku aing. Naon sia, Drom? Keur ngopi keur nongkrong. Naon eta teh ruban? Lain topi. Lah, nampa sih. Lain topi tapi si ibarat angin. Aing tas nu roti, hayang roti. Mungkok we. Hah? Mungkok we. Bener. Mungkok keur ngopi sareubeuh. Cara wah. Kata naon tuh ruban aing? Topi bisi kaangitkeun ieu bisi ibarat kaangitkeun. Wah, bohong. Ya roti hiji deui nya. Mung. Pasang teh aing balik nya. Sok. Hah? Roti aing. Roti aing ye. Nani aing? Tadi ya aing merek sepatu anyar. Sombong amat. Kade bukan nama. Gancang kan dia. Aing yang pamer ka maneh. Si Duye beli sepatu anyar paling ya. Gawean ku aing. Gancang si aing ge ka dieu ku aing ya. Kan dibareng diem sepatu anyar aing. Kade bukan nama ieu sepatu lagi ya. Mulai anu bogaan batur mah. Heeh. Misalnya yang bukan apa? Jelma butuh. Butuh duit. Hei, balik! Seberang euy. Can aya ojek. Mana tong ojeknya? Gawe seberang tuh. Bang, ojek bang. Ayo, mana? Kamana? Sami hiji biasa. Ayo, kala ayo nelpon ya. Halo? Buru-buru. Halo? Bang nyana ke telepon tuh. Abi kagok ayo nelpon ya. Ayo keur beurang teh ha. Halo? Iya, urang ke Bojong Jala ya. Beurang euy. Soya mah beurang euy. Datang sabarahan Ya, mana? Bayar euy duit meunang motor.
motor wing. Bang, motor. Motor. Kayak lawan itu. Saya nyari beteng Sebenarnya modal lawan lah. Ari mana modal di mana lu beungkieu? Ah, didinya tah. Di dia we atuh modalna lah. Teu kuat ieu teh. Duh, ngemplong aing di podolkeun mah. Ai si ali lala teuing modal teh kehead. Nyeng, teu kuat ieu. Nyeng, si Duya jeung si Miun euy. Penggawean yuk ah. Hayu atuh. Gawe naon atuh teh? Awak tai maneh tadi modalkan kehead. Oh, hayu. Mana teh nah gua? Iya, wat teh. Duye, Miun ka dia aya manu puyuh ya, tewak. Oi. Ing puyuh. Yuk. Ayo. Mana kehead mana puyuh? Iya ya di jero ya. Ah bohong maneh mah. Sumpah ieu mah gede-gede sok. Sok waing diangkat ku sia galabrug heuh. Oh, sok. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Acara anu salajengna nyata pentas seni anu insyaallah badai ditampilkan ku kersana Ananda Igun di perwakilan Pak Mud. Waktu sareng hormat dihaturan ka mantena. Jangan dulu, janganlah diganggu. Ini parah nih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baru 2 minggu ngonten udah cair kembali Honda Beat. Hatur nuhun ka sadayana rekan-rekan atau tos ngerojong karena konten-konten abdi teu keing hilap di follow. Terima kasih.